Menta euy. Ih, datang-datang menta si emak. Atuh ngasaan we. Ih, Embung ah. ih mah dikoret-koret deui maneh teh anak muda. Ya, anu koret teh di kuburan teh sempit teu ngagedean. Menta atuh menta ngasaan. Iya ye. Ih, mak, lain teu mere, mak. Yo, teng-teng anu ieu mah pahit mah rasana. Lamun anu ieu mah haseum, bisi mah nyeri beuteung. Tah, lamun ieu mah koblah, sok jeung emak ya ajaran. Amis enak, mak. Geus atuh ieu lah. Ieu mah dahareun yang orok siga si Paris wae mere nu kieu ka emak. Ah, teuing. Ngasaan ye ngasaan. Dua siki. Lah, ini si mama ditempokeun teh. Mak, kunyah mah capek. Ah, ka di kolomo. Ulah maneh mere anu kieu. Kumaha ka homen bal tuh. Jadi kagege. Mending ngahajakeun pisan tuh da ka enggah. Aing mah kabila-bila teuing. Orang bere teh. Dih, nu acak ka dibuhakeun. Oh. Oh, mak. Mak teh panang huntuna tinggal hiji, mak. Oh, pantes atuh mak ieu teh meureun marahin bola we di jero nya ka ditu ka dieu. Jeung sia mah tuang jiga nu ngahajakeun ka aing mah bareng bere teh nu kitu. Ngahaja eta mah mih racelengnya. Wah. Ngahaja pisan jauh mah teh. Awak aing mah. Mak, aduh. Nah eta aduh, teng-teng urang dibawa, mak. Duh. Ini itu asa nyari beuteung geus samulas beuteung teh. Asa yang ngising mending ka WC heula kitu. Duh. Tuna di dieu yang kecai heula ah. Hujan euy. Heeh. Naon eta euy? Ah, Bos. Ieu naon euy? Anjir, suuk anak muda. Heeh. Ieu sanya? Ayo ieu. Supan suuk anjir kabeuki urang ieu mah euy. Eta anu saha, Bos? Lah, paduli nu penting mah hakanan kudu dihakan ieu mah. Mana naon ieu? Moal paling payah. Tadi dia tunda. Eta na. Heeh. Tangkangna. Ngeunahnya. Mun sayang sebut dar jeung cangkangna. Bos, ieu moal nyarekan bogana. Sosok buru ah. Mun sama loba pisan omong kana hakanan mah tinggal dahar atuh. Mun bae beak mah. Ta. Bos. Tah. Tangkang suuk teh irung. Noh, cuma sok heureui. Ani. Poho aing bakat kurusu euy. Hayang geura beak loba lapar. Wah. Ya. Beak yuk euy. Ieu heueuh teu karasa euy. Aing geus nyarekan euy bogana. Wah, yang itu lah. Geutoh yuk. Ieu suuk ka mana? Saha teu ngedahar suuk ieu? Geuning garoblok jalma teh pindah ku ieu sorangan mah salilana ge ngising urang. Allah. Ieu saha mangkelukna nya? Matak oge. Hei, saha nu ngedahar suuk hei? Hei. Saha? Ih. Suuk pamere deh, bekok ti koro apes. Bekok ti koro urang. Gusti, teuing deng, Gusti.